Kiai cenah kula kuari umurna geus 40 tahun. Potong masa balik 15 tahun, berarti 40 cokot 15 berapa? 25 tahun kula can orang puasa Kiai cenah. Ya tuh masalah. Kan masalah atuh di dunia mau masalah, di akhirat bermasalah. Oh, sugat teh masalah teh kumaha tenang. Kakara kuari becana kula daek ngaji hajuk sieun eta kudu kumaha masalah. Jelema keur puasa haram bukana kos jelema anu ngahirkeun qada Ramadan bari bisa mampu lamun teh mah qada ngan di akhir-akhir hingga mepet waktu andai kata dibatalkeun deui waktu haram buka Zaid keur taun nu itu teh henteu puasa aya 2 poe kuari bae puasa cekeun qada kuari di kodoan andai kata buka puasana eueuh deui jang kesempatan puasa ka ditu tak eta teh haram bukana sebab ngansuk bae ka ditu wajib fidyah nyao kodonya fidyah haram teu meunang dibuka kitu kene awewe anu ngodoan head pan awewe head haram puasana wajib kodon ya kuari nya kodo nipas jelema awewe keur puasa nipas kemudian wajib kodo mepet kodo atau wilada ngalahir teu puasanya nah ta eta teh mepet waktu na atawa nyana nyusuan di bulan Ramadan nya deung ka anak moal puasa karunya ka anak masalah kan ke wajib kodok wajib fidyah tak kuari di kodoan kodona geus mepet jasa keur ieu boga kodoan teh genep poe teu kuari aya waktu genep poe deui ka Ramadan dipake kodok lamun batal eueuh deui jang embar ka dituna beak haram buka ari dina puasa mah wajib bae kodo lantaran langka puasa mah ai salat papan henteu head teu wajib ngodoan salat puasa mah wajib bae sebab salat mah unggal poe rutin tapi puasa mah satahun sakali kemudian gitu naon ngaranna aksamul iftar babagian bukar batun aya 4 hiji mayazamu pihil qada wal fidyah nya wajib qada nya wajib fidyah balikan deui nomor kahiji aya jelema batal puasana engke di bulan Syawal nya wajib qada nya wajib fidyah aya 2 macam nomor kahiji iftar li khaufin ala gairihi buka lantaran karunya deudeuh atawa sieun rusak kanu sejen tadi jelema nyusuan buka sebab eueuh cai susuan kapan lamun teu ngahar mah karunya ka anak disusuan ku awewe na eta teh deudeuh jeung nyaah beusi anak rusak disusuan ku nyana eueuh masalah ngan engke wajib kodok wajib fidyah kodona sapoe deui fidyahna sapoe saleter geus lamun teh mah nyana 15 poe teu puasa kodona ge 15 poe fidyahna 15 leter nu babari bae nya wajib kodok nya wajib fidyah tetebusan tidak taksir teh lalawar atau aya jelema tikalekap ye cak urang itu tikalekap bantuan kurang ye dek di bantuan maksudna dek di bantuan teh dek disalametkeun ngan urang keur puasa batal bae heula urang lantaran mun puasa teu kuat ngojaina urang batal heula ngabatalkeun lantaran karunya ka batur
urang ngojai nyalamatkeun batur dibawa ke handap dibawa ka luhur salamat alhamdulillah urangna batal wajib qada wajib fidyah. Nomor kedua al-iftar matakhiri qadain ma'im kaniyat ayati Ramadan wa akhar jelema bulan tahun kamari teh boga qadaaneun zaid tahun kamari teu puasa 5 poe datang ka Ramadan ieu can ka qadaan kakarak sadar ku ari Gusti Allah nu agung mun kaburu paeh aing kumaha puasa ieu puasanya ngan tahun kamari boga ka qadaan boga qadaaneun geus ngaluncat tahun ta eta ki Zaid boga qadaaneun 5 geus ngaluncat ka tahun ku ari geus kapisah ku Ramadan nu ieu wajib qada wajib fidyah. Qadana sapoe bae 5 poe fidyahna sahiji saleter mun ki Zaid tahun kamari ninggalkeun puasa 5 poe wajib qadana 5 fidyahna 5 kitu bae babari nya wajib qada nya wajib fidyah. Kiai cenah kula ku ari umurna geus 40 tahun potong masa balik 15 tahun berarti 40 cokot 15 berak 25 tahun kula can orang puasa kiai cenah ya tuh masalah kan masalah atuh di dunia mau masalah di akhirat bermasalah sudah teh masalah teh kumaha tenang kakara kuari becana kula daek ngaji ajuk sieun eta kudu kumaha masalah ajuk qadaan bae qadaan tahun kamari teu puasa sabulan kuari geus kaliwat ka Ramadan ta eta nu tahun kamari qadaan 30 poe fidyahna 30 liter tahun nu memeh kamari 30 poe deui qadaan geus kaliwatna ku 2 tahun qada nu tahun kamarina deui tah tetep 30 poe ngan fidyahna lantaran geus kaselangku 2 tahun sapoena 2 liter berarti lamun 30 poe kali 2 sabar liter 60 liter tahun nu memeh eta berarti kaselangku 3 tahun qadana mah tetep bae sabulan bae ngan kaselangku 3 tahun fidyahna sapoe 3 liter nu tahun itu berarti tah qadana mah tetep sabulan ngan fidyahna lantaran geus kaselangku 3 tahun sapoena 3 liter kali 30 berarti berapa kieu gitu doang tah ngitungna mah babari ngalaksanakeunna supaya tahun itu lantarannya nama itu 25 tahun ban tahun nu meme ieu kaopat tetep qadana mah 30 poe bae ngan fidyahna lantaran geus kaselangku 4 tahun per hari 4 liter berarti 4 kali 12 kan tinggal gitu bae 25 tahun ka tukang pancan puasa tah qadana mah tetep nu 25 tahun itu tuh 25 tahun ka tukang 30 poe bae tetep ngan fidyahna sapoe 25 liter kali 30 kali 20 cepet atuh sia berapa 750 liter tak 700 hampir sakintal tak 750 liter tuh bener teh sih 750 liter 7 kintal leuwih tuh kos kitu singade. Nomor kedua mayalzamu fihil qada'ul fidyah wajib qada teu wajib fidyah nu tadi mah wajib qada wajib fidyah ieu mah wajib qada hungkul teu kudu fidyah sahayu ieu mah loba pisan kos tadi jelema di jero bulan puasa teh ayan atawa pinsan wajib qada teu kudu kata tadi nu kasalahan sugan teh mah peuting keneh horeng geus beurang wajib qada teu wajib
ya ataunyana buka pajar teh geus sebagai gorenganan encan wajib qada teu wajib coba teman nomor katilu mayazamu bil fidyah dunal qada wajib fidyah teu kudu qada fidyah doang teu kudu qada ieu mah sa aki-aki jeung nini umurna geus 80 90 atau 100 atau 120 tahun nyana geus teu kuateun puasa geus lunglang lengleng ieu mah geus ila ardalil umur balik deui ka panghinana umur kos budak deui pikun ngaranna nah iya mah wajib fidyah doang teu wajib qada sapoe saleter tongtot tuh bagus sama asal dur maghrib bikeun saleter dur maghrib bikeun saleter acenah kiai cenah deuk sakaligus bae henteu riweuh deui sabulanan bae mangga deuk sabulanan ge henteu nanaonngan beusinyana engke umurna ngan saukur 10 poe doang paneta nu 20 poe ka mana bikin bae sabulanan entah ka fakir miskin mah geus beres beta menang 10 poe pae paneta pidiah leuwih tah eta mun endek dicokot deui mangga atawa endek disedekahkeun bae teu masalah ngan masalah mereka obat lawala teu wajib qada teu wajib fidyah ieu mah jelema katarajagan ku panyakit edan nu lam yata'ammad bijununi teu ngahaja edanna jelema di bulan Ramadan kaserang penyakit edan teu wajib qada teu wajib iya babar gitu tinggal urang nyaritakeun iraha ieu puasa waktuna yajibu saum Ramadan nabi ahadi umurin khamsatin wajib ngalaksanakeun puasa Ramadan ku salah sahiji perkara nu 5 nomor kahiji bikamali Syaban salasina yauman bulan Syaban sampurna 30 poe di mana-mana bulan Syaban geus 30 poe geus ulah nyaritakeun tamah ru'yat jeung hisab ulah nyaritakeun lamun Syaban geus tanggal 30 poe baheula dimimitianana keur tanggal hiji Syaban teh melalui ru'yat ta eta teh lamun geus 30 poe di bulan Syaban geus ulah hese-hese puasa sebab bulan Hijriah mah eueuh 30 hiji asal geus 30 poe bulan Syaban langsung isukna teu kudu ru'yat deui teu kudu ngahisab deui puasa babari sebenarnya nak naon hese-hesena tah 30 poe bulan Syaban istiqmal berarti geus lantaran eueuh di tanggal 30 hiji geus ulah hese-hese geus ulah ngahisab geus ulah ru'yat tanggal hiji Ramadan esuk dengan dalil istiqmal Syaban beres hiji tah ketentuan model gitu pemerintah kudu celi dinanangtukeun tanggal hiji Ramadan nomor kaduana kanyahoan tanggal hiji Ramadan teh biroyatil hilal pihakiman rahu neuleuh hilal bagi jelema nu wajib ngalaksanakeun puasa urang neuleuh bulan wajib urang neuleuh kitu kene jelema nu percaya ka manehanana bahwa nyana teh neuleuh bulan wajib bae puasa nomor katiluna wajib
dilaksanakan puasa bisubutihi bihakiman layarahu biadli syahadat tetap hilal lihat jelema nu teu neuleuh kana bulan dengan adil syahadah. Urang tilok neuleuh bulan tanggal 1 bulan sabit maksudna ayu bulan tanggal 3, 4, 5 mah neuleuh bae. Bulan sabit bete pernah sebab hese di deleuna nah ieu aya nu neuleuh nyaksikeun dirina bahwa nyana adalah neuleuh bulan diterima persaksianana maka wajiblah Ramadan dilaksanakeun. Tapi adil syahadah lantaran aya adil syahadah aya adil riwayah. Adil riwayah mah abid awewe ngaranna adil riwayah jadi saksi betul benar. Tapi adil syahadah diantarana teu meunang dibere duit bener-bener saksi syahadah. Mun dibere duit geus teu adil syahadah ngaranna sebab aya kepentingan. Kudu bener-bener tabarru lillahi ta'ala. Adil syahadah. Nomor gaubat bihi bari adli riwayatin mausukin bihi ku caritaan jelema adil riwayat nu kapercaya eta ge sami jatuh tanggal 1 Ramadan wajib puasa. Mereka 5 bizani dukhuli Ramadan bil ijtihad bi man sabaha zalik. Tanggal 1 Ramadan dijatuhkeun ku sangkaan nasibna Ramadan dengan ijtihad bagi jelema nu saliru tanggal 1 Ramadan. Nah ieu jatuh tanggal 1 Ramadan melalui ijtihad. Jelema diboyong ku pamarentah sehingga atau aku musuh di penjara hese informasi tanggal 1 Ramadan informasi diutang dihitung melalui ijtihadnya eta tanggal hijina teh mangga bae masalah tah kitulah tanggal 1 Ramadan nuku urang bakal dilaksanakeun melalui ijtihad hisab qat'i mangga bae wajib ka jelema anu bisa utang hitung dina hisab ngalaksanakeun hisabanana ngalaksanakeun ilmu persilahkeun bahkan lamun aya jelema ngahisab yakin dengan hisabanana beunang luntal-ento kanu sejen geus sae kudu hisab hisab ulah nyaritakeun ru'yat cek Habib Usman hisab teh kabagi 3 ke bakal napi buktineunana aya anu imkan ru'yat jeung kadeuleuh bulanna aya anu imkan ru'yat teu kadeuleuh bulanna aya anu nya teu kadeuleuh ye tetapi imkan ru'yat aya anu nya kadeuleuh karu'yatnya gede hisab qat'i teh nya kadeuleuh bulan teh nya imkan ru'yat pas artina imkan ru'yat kadeuleuh. Nomor kedua imkan ru'yat naon kitu darjatani paksaro teu kadeuleuh bulana langsung bae mangga bae aya deui hitungan teh cak hitungan mah imkan ru'yat tapi teu bisa dideuleuh teu kadeuleuh teh teu bisa dideuleuh henteu bisa dideuleuh teh gaem ngan boga kayakinan kana hisab qat'i mangga bae eueuh masalah
itulah keistimewaan hisab di dina perjalanan adat. Lamun urang geus nempo kana perjalanan adat, perjalanan bulan, maka moal meleset sebab aya hitunganana geus kulantaran sesuai jeung adat, sanajan teu bisa kadeuleu ta bulan bisa dijatuhkeun tanggal hiji Ramadan. Tinggal menurut hisab qoti sabaraha darajah ieu taun ieu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hitungan kaula aya, kemudian hitungan di berbagai pondok pesantren Jawa, termasuk pesantren-pesantren gede nu ngiriman data ka dia. Alhamdulillah dengan perhitungan sulamun nairen teu perlu dicaritakeun, hanya datana aya. Perhitungan pondok-pondok pesantren Jawa Timur jeung Jawa Tengah anu manehanana nitip kita sama-sama melaksanakan puasa dengan ikut kepada hitungan ulama salafus sholihin. Perjalanan melalui perhitungan kitab Sulamun Nairin, ialah data. Perhitungan data-data anu di sekitar urang. Al-Wardayani, kemudian Al-Hidayah, Pondok Pesantren Ki Bustami, jeung Lajnah Falakiyah Cakung, perhitunganana hampir akur jeung perhitungan sejen termasuk simkuri. Perhitungan Sulamun Nairin teu jararauh, darjahna tetep 2 darjah, leuwihna aya nu meunang 38 darjah, aya nu menang 24 darjah, aya nu menang 50 darjah, aya nu menang 55 darjah, berarti hampir 3 darjah. Teu perlu disebutkan terlalu loba jasa ieu. Alhamdulillah dukungan Sulamun Nairin tina berbagai pondok pesantren. Anu nyana tetep ngajak kana nyeklan perhitungan ulama salafus sholihin. Sebab wari Amerika geus ngajajah ke seluruh negara, politik dijajah, ekonomi dijajah, budaya geus puguh dijajah, karasa ku urang agama ge geus dijajah. Agama geus dijajah ku Amerika melalui baheula nu ku Gus Dur dicaritakeun melalui partai PKS. Lain lalagan nu mantap kurang ngomong PKS, emang eueuh dasarna? Berdasar. Hati-hati, sebab nyelunduplah Amerika. Mata kalau baheula disebarkeun kan lembaran-lembaran anak hati-hati. Kuari mah geus teu kudu hati-hati, cenah kieu geus nyaho. Atawa emang batur sia ieu pan Lutfi mah bener. Ya korupsi ge babarengan jeung sia. Geus kuari mah cacadna geus jelas di jerona endek aya wahabinisasi. Pemwahabian di Indonesia. Ya subkenlah melalui kitu birokrasi mentak 10 undang-undang yang telah jelas akan berubah. Cak Gus Dur waktu ju meneng keneh Gus Dur kuari karasa tolak 3 jadi hiji mui nu tadina mondok masantren ge ka babawa ka ditu aneh nu baheula mah keras jasa 3 bain kubro barangnyana aya di mui tetep hiji milu ka ditu terserah kulangan sakadar ngabejakeun doa. Anak angkat bisa dikitu non dijadikeun anak pribadi dibuat identitasna ieu karim masya Allah waris jadi menang anak angkat anak pulung kabelah dieuna geus dilegalkeun nikah duaan bae deuk batu tuh kan lusus bakal 10 geus mantap kuari mah acak-acak nyusup lah ka tubuh pemerintah ngarasa hebat tuh masalah ieu mah keur carita hebat masalah mangga bae. Ieu kitab salaf dikikis ceknya kitab salaf itu sudah ortodok, tidak berarti lagi nggak ulahkeun nya nama maca kitab Durratun Nasihin
ngaulahkeun maca Riyadus Shalihin, ngaulahkeun maca kitab Takrib, Fathul Muin, Bugiyah ulah. Geus kitab-kitab anyar bae. Mentak kuari sapalak lagi hilangkan, gantilah kuari kue pemiris, gantilah ku nyukom. Mangga bae eta maka istimewaan guys, tapi rumusna kan menang ti Amerika, nu bisa nyeun salian ti Amerika. Nu bisa nyeun salian ti Inggris persekongkolannya na. Sehingga perkacauan teh dimulai sababaraha tahun kadi. Awalna baheula Muhammadiyah jeung NU teh satu suara pelebah ru'yat. Bertentangan di zaman Orde Baru Soeharto istimewa bab ru'yat. Kabelah dieuna ge masih kan kabelah dieuna mulai setik dilitikan darjah bertentanganlah antara pemegang salaf jeung pemegang modern. Sakadar carita mangga teh teuing sebab urang puasa teh melalui i'tiqadin jazim. Jihad. Nah, kabelah dieuna diletikeun ketika urang menang 2 darjah tahun itu tahun nu cekcok nya namangan sakadar sadarjah leuwih hampir 2 darjah teh dijadikeun kuari mah kuari nyukum jeung happy meris 0 darjah sementara Sulam Munairen 2 darjah 50 2 darjah 55 aya nu menang 2 darjah 24 aya nu menang 2 darjah 35 nu mantap luar biasa pesantren salaf kok sampai gak dapat darjah wallahu a'lam. Mentak pemerintah jeung kru-kruna bakal nyaritakeun puasa perbo. Diperkirakan seperti eta. Anu endek nyekel ru'yat ge geus nyaritakeun rebo. Nu endek ru'yat nyekelan ru'yat geus ngomong rebo atuh salah. Ayeuna ru'yat mah tungguan pemerintah ulah menyatakan rebo. Sahanu nyaho engke Senin ru'yat. Saya nyaho malam Selasa ru'yat kok geus menyatakan rebo ocaknya karena tidak mendapatkan ru'yat atuh lain ru'yat atuh lain ru'yat tuh tidak mendapatkan darjah atuh lain ru'yat tuh kitu mah hisab-hisab kene kan nyekelanana hisab modern ndek nyekelan ru'yat ulah ngomongkeun rebo sakjana nu matak rebo teu menang darjah eta mah ngaranna hisab teh bego. Lamun hisab kakarak menyatakan ahli hisab qat'i mah akan melaksanakan ilmunya tanpa mengajak kepada orang lain, hanya mengamalkan ilmunya untuk dirinya sendiri hari Selasa. Sebab 2 darjah 5 dakikoh hampir 3 darjah terbukti sababaraha tahun masih efektif masih hebat. Cakung selalu ru'yat di atas 2 darjah ru'yat nu kukula dicaritakeun awalna 12 darjah ketika aya seseorang ru'yat di bawah 12 darjah laporanlah ka Ki Mansur ku Ki Mansur diralat kembali 9 darjah setelah 9 darjah aya nu ngitung 7 darjah ru'yat diralat kembali ku Ki Mansur 7 darjat ru'yat imkanur ru'yat aya deui nu 4 darjah bisa ningali diralat kembali ku Kiai Mansur 4 darjah lantaran lain hiji lain 2 nu neuleuh bulan kebelah dieuna ternyata 2 darjah setengah bisa kadeuleu nah eta teh ditingali ku jelema loba diralatlah darjatani fa aksara sampai kuari anna hadda imkani ru'yat darjatani fa aksara tinggal di deuleu bae atuh coba karangan Ki Mansurna sababaraha kita mangga tinggal di deuleu bae atuh karangan Habib Usman Jaloba Jasa karanganna jeung tukilanana atuh tinggal di fotokopi bae beus hayang mah asal becus bae sia macana atuh mondok henteu naon henteu maca teu bisa atuh jangan kumaha atuh mebes atuh sia mah karanganna geus sama ndek dina kitab Iqazun Niyam mangga ndek kitab Ru'yatul Hilal mangga karangan Habib Usman. Wah loba jasa jadi dipatok warima bi anna hadda imkanir ru'yat ialah darjatani paksaro dibuktikan ternyata 2 darjah leuwih selalu ru'yat dilaksanakanlah di Indonesia di zaman Orde Baru ternyata efektif luar biasa
menyatulah organisasi Muhammadiyah jeung NU dengan memakai dasar Sulamun Nairet terus-terusan istimewa teu pernah bae teu karuyat kakara kuari bae teu aya perbedaan politik kepentingan Muhammadiyah jeung NU kulantaran NU merasa dianaktirikan nu baheula NU teh diais ku pamarentah diserobot lah ku NU lah ku ari nu dianak emaskeun Muhammadiyah dianaktirikeun misah Muhammadiyah boga cara tersendiri NU anu geus oleng dina kaorganisasianana oleng teh jelema-jelemanana NU na masa kitu hebatna kumaha kaolenganana kaolenganana terbukti di sababaraha macam nu masih kene di mata urang anyar kene kok orang NU milih atur ieu mesti menyata ieu mah kecarita agama kan NU mah organisasi sosial keagamaan lamun dek atas samakan NU ulah bisa dibeli atuh tiba heula ge konsep jeung komusna NU bisa dibeli untuk salah satu kepentingan etalah nu mantak NU kembalikan kepada hitoh 26 teh geus berontak NU ingin mengembalikan kepada hitoh 26 supaya ulah dibeli jol be di Banten sebutan ulah ngaranna sebutan ulah emang saya mah blon itu teh kudu nya hojasa nu diserang orang NU dibeli ku atut di Tangerang huluna doang NU dibeli ku atut teu kudu dibejakeun ngaran-ngaranna fitnah ngan apakah nu kos kitu orang NU teu lain organisasi sosial keagamaan secara mutlak merontak kembalikan ke hitoh 26 Gus Dur teh kembalikan ulah aya sangkut paut jeung politik tapi kan teu bisa buktina atut eta keur carita di provinsi urang sugan di provinsi Batur Bante sarua sugan di Jawa Timur Bante Alahadin Sawa sarua bae sugan atuh di luhur Bante kok cenah kiai bangun ekstrim ka NU padahal mah orang NU pan kula ngobrol jeung penggede NU ketika endek haul waktu endek muktamar NU hari Sabtu nyana daratan tiluhur imah tiluhur lain NU ti handap lain tiluhur lantaran dek haul kabeneran bareng jeung muktamar NU nyana lah dongeng kiai milih siapa kukula dibejakeun kalau pilihan saya secara pribadi ini kenapa nggak milih ini begini makanya nggak milih ini masa ada muktamar kok dipanggil duluan kemudian ngobrol kelihatannya serius bener udah nggak usah banyak ngomong eta jelema na hirup keneh kuari nu daratang ka imah kula kuda neruskan obrolanna begini di NU tuh teng kok tahu Pak Kiai siapa dulu ya udah nggak usah ada muktamar cekula nggak usah yang menang pasti ini pilihan saya mah yang ini kok bisa begitu tuh udah kelihatan langkah-langkahnya oh ya udah nggak usah dipublikasikan nggak paling di pengajian doang saya cerita dikit-dikit tuh jelas hari rup keneh berarti geus teu murni ketika aya tokoh NU kula dek diajak gitu diasupkeun ka salah satu untuk memilih ente kula mah ini kan menyatu dengan kiai di Jawa anu yang kos enggak saya mah enggak ini bantu ini NU kita oh iya siap membantu NU asal sesuai dengan nurani saya keinginan kiai bagaimana dibejalkan kukula gini geus lain di luhur bae di Banten ketika orang Jawa pemimpin ketua NU na kula ngomong saya siap di NU asal gini jangan teh siapeun eueuh senti dituna eueuh sen nah ketika kos gitu ya udahlah kiai doanya aja atuh ngapain muktamar yang jelas masih yang menang ini berarti kan geus nah kuarina kos kieu ieu mah pada urangna bae mah ada urangna bae maksudna engke mama ngomong di itu pada urangna deui engke ceramah di itu pada urangna deui kos kieu lah kaayaanana naon salahna jak Qur'anna eta keneh
Muhammadiyah kitabna Quran, NU kitabna Quran, HTI kitabna Quran, berbagai organisasi FPI kitabna Al-Quran, kitab kitu ngaranna Islam Hurud kitabna Al-Quran, Ikhwanul Muslimin kitabna, berbagai organisasi nu ngaran Islam kitabna Al-Quran, hadisna nu sahih Bukhari Muslim kabeh eta. Kok ketika melaksanakan purna berbeda-beda ku urang kudu ditingali ka orsinilanana geus panjang mun nyaritakeun kos kitu mah panjang geus hareudang bakal geus ieu mah ku henteu ngahijina Muhammadiyah jeung NU berarti kan ngabogaan kepentingan kitu bae pasti jasa lain sakadar pasti puas lain puas aja puas geus eueuh tah hese aing ngomong berarti dengan kepentingan etalah kahijab kurang nu dihandap bingung ikut kemana tuh dia Muhammadiyah ge dina pelebah ibadah nama sarua ka Gusti Allah adapun tama urusan berbedaan urusan puruna memang tiba heula tama urusan kunut urusan usoli urusan tahlilan tetapi puasa mah kan akur puasa mah deuk kumaha deui enas tama tuh dek milu ka NU kos kitu dek milu ka Muhammadiyah aing mung mesti pajar Muhammadiyah lepaskan atribut NU jeung Muhammadiyah tanpa make atribut aku Muhammadiyah aku NU ulah make nu kos kitu geura urang cekel kitab nu asli adapun kebenaran akur jeung Muhammadiyah lain berarti urang Muhammadiyah adapun urang akur jeung NU lain berarti urang NU pelebah dinya mah aing mah akur jeung ulama titik beres geus kos kitu lamun ke siapa tama Muhammadiyah moal aya anggeusna kajian kukumaha ge siapa NU moal aya anggeusna tama kikituan maningan ge urang kaluarkeun buku kaluarkeun baju NU kaluarkeun baju Muhammadiyah mun kukula terus dicaritakeun panjangna kabina-bina sebab aya dulur kula di luhur dimui boga dulur dimui ge boga dulur boga anu selalu memberikan informasi Muhammadiyah ayah di luhur sarua bae orang Jogja lain adik kulana tapi sekitar adik-adik kula nu boga pesantren pondok pesantren Haji Mahasiswa Al-Musin Yogyakarta kakana jadi orang elu meleg-meleg anu selalu utar atur ketika muktamar manehanana selalu mere informasi nyanana geus saya informasi kieu ka kula kok jadi begini ya Kiai saya nanti mau konsultasi geus sabarakali konsultasi bantu NU siap tapi kok NU jadi begini nyana nu ngomong gitu nyana nu ngomong gitu deh kok jadi begini ya itu terserah di situ deuk kumaha coba mantak teu perlu kukula dicaritakeun jerona nu jelas deuleu ku urang gerakan mana ku ari NU urang NU ideologina maksudnya sanajan teu ikut praktis tapi di jerona mah nya atuh dibeli ku sakadang atuh atuh aing mah senep ka orang NU bantak loba orang NU embungeun ka imah kula bong aing mah cenah ka imah kiai mah atuh aing teu penting-penting amat ya kasih ya tuker mah jadi musuh we tolol saya golol sia teh aing tolol kabehan atuh aing kabehan onan berjamaah teu masalah ya Allah ya Rabbi Gusti Allah nu agung kas kitulah kaayaan anak lepaskin coba atribut Muhammadiyah jeung ulah make atas nama NU jeung atas nama Muhammadiyah make atas nama salaf ulama salafus shalih jatuh menurut hisab qatimah irtifaul hilal 2 darajah 50 daqiqah yaumul isnin Yaumul Isnina malam Selasa maksudna 2 darajah 50 daqiqah 1 hitungan cakung kuari ieu hitungan Sukabumi ahli falak Sukabumi di luar kitu Al-Wardayani lamun Al-Wardayani warudoyong termasuk sarua jeung Al-Hidayah Kibustomi menangna itimah yaumul isnin 1 11 koh 12 ni bahasa palak tau bahasa mana ni pokoknya al-irtifah lailatul salasa 2 darjah 24 daqiqah 24 sawani al-muqsu
9 koh 37 ni 30 genep list gedein si Elis sawalis Nailah hitungan Talak Al-Wardayani sarwa jeung Al-Hidayah Ki Bustami hampir akur jeung kula dan kula mah menangna rada gede 2 darjah 38 dakikoh ieu mah 24 gedean kula 20 darjah leuwih kemudian Cakung iya Cakung mah menangna gitu naon gitu ngaranna 2 darjah 50 dakikoh gede mah Cakung mah tuh nya itu jadi 2 darjah 50 dakikoh Masya Allah Karim 16 Juli menentukan 16 Juli menentukan arah kiblat mun hayang nyaho ya dilampirkan di dia hayang nyaho lah arah kiblat anu jelas ya malampiran tambahan Cakung ya 16 Juli ya bakalna ye kita menentukan arah kiblat pada jam 16.27 WIB Jakarta 16.27 jam 16 jam seberapa jam 4:27 berarti hampir setengah 5 nancepkeun kurang benda didinya tek ieu mah di luar ru'yat di luar hisab mengenai 1 Ramadan kiblat ieu mah tancepkeun ingetkeun tah tanggal 16 aya 2 engke ngan ieu mah salah sahijina bae mun urang aja palak mah bakal nyaho 16 Juli tahu sekitar jam 4:30 tancepkeun arahna sesuai akur bakal najeng matahari catat di nyata dicatat cenah ieu Kiai keluar di Tajong poho kita 16 Juli endahan 16 Agustus atuh tah 17 Agustusan Masyaallah Karim tuh ya yelah gitu leuwih tina lampiran ya Allah. Jadi jatuh malam Selasa 2 darjah 50 dakiko Jawa loba ieu mah nu alalakur sebab tahun ieu epimeris jeung nyukomna teu benang darjah nya kaget mentek pada ngirim surat ka dia kok bisa begitu ya aduh enggak tahu saya mah orang bodoh udah pokoknya saya mah dengan kebodohan saya lah saya mau ikut dengan kebodohan saya iya mah nyana 2 darjah 52 Jawa iya Jawa teu kudu caritakeun pesantrenna sebab loba jasa muridna ieu di Tangerang teh Banten moal jasa ieu bae Jawa 2 darjah 52 dakiko 51 sawali di atas ufuk 2 dan selanjutnya kemudian Jawa Tengah kene pesantren gede kene ieu nu nyana ge bingung kok epimeris enggak dapat darjah sekian nama nyuko maka saya kirim surat kepada Bapak Kiai nah iya Jawa Tengah nyana pesantren itu perlu diceritakan gede murid loba jasa di Banten mantak jana ngirim surat cuman kula mau nyaritakeun pondok pesantren jeung kiai na sarua nyana ge ieu adalah kitu 2 darjah sarua bae 52 dakiko sarua galede ya Jawa Timur aya Jawa Tengah aya Jawa Barat wal Wardayani aya kula ge ngitung Banten ge aya ieu sakadar carita ilmu falak sulamunairen anu berbeda hitungan jeung nyukum jeung epimeris lantaran nyukum mah teu meunang darjah geus nyana anu endeup nyekel hisab nyukum lain ruyat hisab nyukom berarti nyana mandek kerbo ruyat mah ulah wa kadongeng ruyat engke ruyat mah nu nyekel hisab qot'i buktikeun malam Salasa nu nyekel hisab nyukom buktikeun ngabuktikeun malam Selasa jeung malam Rebo malam Kamis los deuleu Gus ya henteu kudu deuleu di ditu di dieu bae di deuleu ge sagede kebo ge bakal ge kos gitulah cerita tentang hisab. Jadi kesimpulanana ulah loba nanya ka kula dek menyatakeun. Besing ke Rabul nanyakeun kiai dek kuasa poe naon?
ulah diturutan kula ngan menyatakan nuturkeun hitungan ilmu kula atas hitungan Sulam Munairen menang ngaji di guru kahiji guru kahiji Ki Mansur yakni papih Ki Jazuli Cipanas nu baheula akur saguru jeung Ki Soleh Gandaria jeung berbagai kiai-kiai nu sejen nya terus ngaji kedua kali deui di Kubang Kiai Izudin nah ieu jatuhna adalah pada hari Selasa geus kula mah deuk puasa secara pribadi poe Salasa. Adapun ke bapak-bapak ibu-ibu mangga deuk ngadengkeun pamarentah ilu pamarentah leuwih bagus. Neuk kitu make endek nurutan kula sabodo ngan kula mah ngajak mah teu beusi pajar ngajak teu kula mah geus percaya jasa kana ilmu ulama geus jadi diturunkeun ulama lah pae hirup gedeg jeung ulama bae geus di akhirat lagi semua make ilmu nyukom-nyukoman geus make hitungan-hitungan ulama nya. Kemudian loba jasa catatan-catatan gitu tentang ru'yat mengalir ka dieu nu aneheun teu beunang darjah teu perlu kukula disebutkan lantaran loba jasa sebab geus wayah dahar sigan namanya lain lebah gitulah. Kemudian atuh lamun ningali tukilan-tukiladana lawan sabatal hukmu kukula ditulis tapi tulisan anda berenanan itu ke bawahnya lawan sabatal hukmu indal hakim gitunya lawan sabatal saumu awil fitru indal hakim didinya lam yajuzil saum awil fitru kunaon eta litahawuri gaditu da litahawuri hakim wali ma'rifati panjang naon sebab li anal madar sebab nu jadi anggeran adalah al i'tiqadul jazim geus lamun urang mangmang atas keputusan seseorang ulah dipilukeun mang-mang atas keputusan seseorang ulah dipilukeun hatta keputusan hakim mang-mang ulah dituturkeun maka Habib Usman ngejelaskeun dina kitabna Ru'yatul Hilal al-hisabul qati aqwa minar raibah leuwih kuat tibatan anu mang urang mang ka keputusan hakim ulah dituturkeun urang percaya penuh mangga urang ayeuna mah percaya kahitungan seseorang kiai tuturkeun teu percaya ulah eta mah kos kitu bae kukula teh dibacakeun keteranganana teu kabawa meureunana ieu padahal panjang dirinya caritaanana meureun ku Gusti Allah ulah dicaritakeun mentak teu kabawa geus sakitu tah mah jeung kukula geus dikumpat kempit di sakumaha ngempit ka bogoh emang cenah kieu bobogohan loba omong sia lah. Aduh, Masya Allah aya geus etik tadi dia cerita masalah puasa nyaritakeun nafsu uruya fi masyru'iyati shaum diriwayatkeun dina disarakeun puasa Allah taala khalaqal aqla Allah teh ngadamel akal. Faqala cek Gusti Allah ya aqlu aqbil akal madep fa aqbal madep akal semegala cek Gusti Allah adil mungkur sia fa adbaro mungkur akal jadi akal balur kita ngaharep kita lukangan ya aklu naam ya Rabb man anta wa man ana anjeun saha kaula saha golal aklu cek akal anta rabbi wa ana abduka dhaif
Gusti mah pangeran nabi abdi mah hamba Gusti anu dhaif cek Gusti Allah ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka tega damal kaula ka makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun hebat anjeun titah ngaharep-harep titah mundur-mundur titah nukang-nukang ketika ditanya saha anjeun saha kaula anjeun ngajawab nu luar biasa anta rabbi wa ana abduka dhaif istimewa geus makhluk kaula nu pamuliana adalah anjeun wahai akal istimewa akal kurang boga akal summa khalaqallahu nafsa kemudian Allah teh ngadamal nafsu baqala laha Allah ngadamal ka nafsu akbili madep anjeun nafsu ngarep falam tujib nafsu ngabaged tidaikeun ngaharep akbili madep anjeun nafsu tetep falam tujib tidaikeun ngaharep saeutik-eutik acan masyaallah sumagolal hatuy ditanya deui ku Gusti Allah man anti wa man ana nafsu ai anjeun saha ai kaula saha kumaha jawabna ta nafsu faqalat cak nafsu ana-ana wa anta kula-kula tuan-tuan ya Allah nafsu mah kos kitu tah ya Allah ya Rabbi numan tagfa'adzabaha bidari jahannam ku Gusti Allah disiksa eta nafsu mi'ata sanah 100 tahun digolotrokeun golotrok di neraka geus pohara summa akhrajaha malaikat nafsu kaluarkeun bawa ka dibawa nafsu geus digolotrokeun di sana 100 tahun ditanya deui ku Gusti Allah man anti wa man ana hai nafsu saha anjeun saha kaula nafsu ngajawab da pas tadi bae ana-ana anta-anta digolotrokeun 100 tahun ge masih kena ana-ana anta-anta keneh bae masyaallah eta nafsu summa ja'alaha fi naril cu warima ulah dibeulem make seuneu eta tapi seuneu lapar coba 100 tahun miata sana dibeulem make seuneu aya seuneu biasa aya seuneu lapar dibeulem ku sunul ke seuneu lapar narul cu ngaranna geulem 100 tahun geus dibeulem pasalaha itaros man anti wa man ana nafsu saha anjeun jeung saha kaula kakarak nyana ngajawab anta rabbi wa ana abduka ngan teu make dhaif kurang keneh bae geus dibeulem ge masih keneh kos kitu bae nyana ngajawab ana al abdu wa anta rabb kakarak geus dibeulem ku senuju 100 tahun kakarak ngajawab model kos kitu numantak fa aujaballahu alaihi as-shaum bisababi dzalik Allah ngawajibkeun puasa kusabab di jero awak urang aya nafsu mun ieu nafsu teu dilaparan kos tadi ka Allah teh ana-ana anta-anta numantak deleukeun jelema nu tilok puasa pangajian masjid-masjidnya na deket masjid sugan wauh ka masjid atuh ku sebab naon sebab nafsuna teu pernah dibeulem make senuju batur mah geus eueuh nu nanggap orkesnya na masih bajidoran keneh nanggap orkes padahal mah kuari mah geus lain zaman orkes zaman internet kampungan anak ge kampungan ada deui jelema nu nanggap orkes nama kampungan jasa tam geus carita kokotaan ge nu nanggap orkes mah kampungan jasa tam dikerebeukeunana ge lantaran kampungan jasa tah mah handap jasa tah insyaallah lah di neraka jahanam lah insyaallah diwajibkeun puasa ku Gusti Allah nafsu urang belum kunaon ieu kunaril ju' dibeuleuh nomor kahiji nomor kadua urang ningali hikmahna puasa
Lumantak puasa dipardukeun 30 poe lantaran anak abana Adam alaihi salatu wassalam bapa urang sarerea Kangjeng Nabi Adam alaihis lamma akala fil jannati minasy syajarah dilarang Adam seluruh nu aya di surga silakeun ku anjeun dahar asal ieu bae larangan ulahnya. Kesimpulan namanya nanti terus digoda ku iblis di dahar. Jadi maksiat Kangjeng Nabi Adam diturunkeun ke dunia. Iblis Adam turun Kangjeng Nabi Adam. Di mana diturunkeun anak? Diturunkeun di India Hindi. Siti Hawa diturunkeun di mana? Di Jeddah. Geus panjang tamangke dongeng Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa mah ieu mah carita Kangjeng Nabi Adam terus sujud ke Gusti Allah. Datang ka ngalir urut cai mata. Masya Allah. Taye bakia min jawfihi nyesa di jero beuteung Kangjeng Nabi Adam miqdar salasina yauman aya ukuran 30 poe. Buah nu didahar ku Kangjeng Nabi Adam disebut buah khuldi anu ngajadikeun maksiat Kangjeng Nabi Adam sehingga Kangjeng Nabi Adam diturunkeun ti surga ka dunya letakna di India. Eta Kangjeng Nabi Adam teh langsung ceurik tobat ka Gusti Allah, ditarima tobat ku Gusti Allah setelah kadaharan nu didahar eueuh di jero beuteung. Leungitna kadaharan nu aya di jero beuteung Kangjeng Nabi Adam 30 poe. Kakarak leungit tidinya beuki hampang 40 poe kakarak ku Gusti Allah irfa rosaka ya Adam. Tah nu mantak urang ge kadaharan carita kadaharan nu didahar ku urang dipuasakeun ku urang 30 poe laleungitan engke tah kadaharan nu teu pararugu engke jadi hampang asal magribna bukana sing bener atuh ieu mah moal bener jangan nambahan deui sebab keur teu puasa mah tilok inget ka Bonteng Suri barang puasa beuh masyaallah. Oh, dibere rujak ku pamajikan make gelas leutik marah. Ijang saya yang ke haji kira-kira tuh leutik amat. Kusna teh nyaho bae sakit dahagana nu gede. Dibere emuk nu gede. Ijang saya yang ke haji 2 tuh. Siapa sok macem-macem bae hiji teu kuat aing mah. Cak pamajikan ieu mah sarua jeung nu di kandang urang. Kandang naon itu kebo. Kalau ngomong sih ya tuh ya dirapian orang puasa. Masya Allah karim. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sakumaha tadi law sabata shaum awil fitr indal hakim lam yazamil shaum wa lam yajuzil fitr liman syakka fi sihhatil hukmi itahawuril ghadi aw lima'rifati ma yaqdahu syuhud dimana tetap puasa atau buka munggu hakim eta teh teu wajib puasa jeung can meunang buka bagi jelema nu mangmang dina kasohehan hukum hakim. Lamun mangmang mah ulah tetap kudu yakin. Ente yakin dengan keputusan hakim, mangga laksanakeun. Ulah datang ka teu dilaksanakeun, yakinkeun. Teruskan keyakinan tapi teu yakin ulah cilaka nu mana nu yakin geus lamun teu yakin fadarul hukm ala ma fihi dzannu mana nu urang boga keyakinan operkeun kana keyakinan urang walam yanzurul hukmal hakim walam yanzurul hukmil hakim ulah neuleuk kana putusan hakim lamun urang mangmang lamun urang yakin laksanakeun mana nu yakin sebab sarua pada ngabogaan dasar kecuali teu ngabogaan dasar hukum atuh sanajan yakin dia mikung tah mangkos kitu kula mah cenah yakinna ka kiai nu ieu bae poe naon nya puasana poe Kamis nya bukana nya mah cenah ja puasana ngan 15 poe kula yakin nya sakadinya tah
pantogen tuh mah kos kitu mah tuh yakin sih yakin. Nah jadi terang-terangan wae atas perhitungan sulam munairin anu mengalir luar biasa ya beberapa pondok pesantren Jawa Timur Jawa Tengah ka dieu oge ti sekitar urang anu nyana heraneun nyukum teu meunang darajat nyana tetap kembali lu tahun-tahun itu mah tetap jana make nyukum tapi tahun ieu mah lobana make sulam munairin. Gitulah kaayaan ieu mah sakadar nyaritakeun urusan ilmu kula salasa teu kudu nanyakeun deui deuk nuturkeun bae sabodo ente deuk henteu bae eueuh masalah kula mah nyaritakeun hukumna unggul kitu izil madar innama huwa alal i'tiqadil jazim jadi anggeran awas keyakinan anu kuat ibadah ka Gusti Allah tanpa disertai dengan yakin cilaka. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satahun teu karasa kurang dilakonan sanajan urang kapanggih unggal minggu per minggu urang kapanggih teu karasa ternyata horenganan geus satahun. Wayana sakitu dirina masalah kukumpulan orang ngaji per minggu jelas terutama kula loba ucapan-ucapan anu kasar ucapan-ucapan anu kurang merenah ieu mah geus bisa dipastikan jasa memang adat kula mah osok sogol padahal di jero hate mah eueuh sama sekali diskriminasi memojokkan dan lain sebagainya teh hanya nuturkeun ulama-ulama nu baraheula cek Imam Ghazali belah dituna Imam Syafi'i belah dieuna guru-guru urang ketika urang deuk nyieun naon bae kudu dihancurkeun heula urang deuk nyieun kue ditutuan heula karak dibentuk kuehna urang deuk masak sangu ditutuan heula karak dipasak ngaji geus sarua dijeder-jederkeun heula maksudna deuk dibentuk diarahkeun cinta ka Allah cinta ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya cinta ka para zuriat Rasul supaya cinta ka para ulama salafus shalih geus diadonanana ngeunaheun ari geus diajur-ajurkeun bahasa tolol kula goblok kula eta mah sakadar ngancurkeun hate jang supaya nemah lempeng lurus geus hampura kasogolan kula kakerasan kula nu jelas ieu pasti jasa loba kitu naon ngaranna loba salah kitu keneh sanajan henteu ngarasa aya nu salah ti jamaah-jamaah na ieu insyaallah kula sakeluarga nu aya di Al Istiqlaliyah geus ngahampura jasa geus urang deuk puasa silih hampurakeun ulah aya ieu jeung icu geus ulah aya ragu-ragu sama sakali aya nu kaliwat masalah lebaranana insyaallah urang poe Kemis tadi bacakeun insyaallah menurut hisab jadi Salasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa Rebo Kemis balikan di Salasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa Rebo. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang bakal haul abah nu biasa urang lebaran Kamis Jumat puasa tah nu puasa mah
nyawalan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Rebo, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, genep poe tah. Nya. Jadi berarti tanggal 7 tah. Kurang lebaran Kemis ditambah genep poe berarti 7. Tah, Rebo, Kemis, Jumat tah. Kurang hawal tah. Malam Sabtu. Malam Sabtu. Jadi berarti tanggal 9. Kurang lebaran Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Re tah, sapoe tah. Jadi Jumat malam Sabtu. Jumat malam Sabtu. Insya Allah. Mulai ngaji deui urang minggu katilu. 2 minggu katilu. Jadi lamun orang poe Kemis, Jumat 1 minggu encan, kemudian minggu nade encan, kakarak minggu katilu. Kos tu resep ngaji wae sia. Sekali deui mereka hiji ieu masalah itu hahampuraan. Jadi simkuring hampura, kemudian atuh jamaah GKB insyaallah kukula di hampura. Doa terakhir atuh urang mudah-mudahan kabeh dipanjangkeun. Mudah-mudahan urang dibere kuat puasa sehingga engke urang bisa ngalaksanakeun ngaji deui sakumaha biasa. Kurang hadiah heula ila hadratil nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi wal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم وعلى بقية الصحابة والقرابة أجمعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.